linglung tak baik diberikan aduh oh mereka doa naon tak lagi murah aduh linglung tak dilemak kalah linglung tak sia lah akan tak sia aing salah mereskeun jeung jauhkan iya sama ya gardu ya baheula mah ya koneng baheula mah ieu teh gardu teh iya suganya bro rasanya punten mang iya ya sama ya gimana semua salah deui lama bilik ya punten hari Kang Wawan Gasing iya nya mungkin nya nama oh aya di jalan iya sukarnya cuma dulu Assalamualaikum Sampurasun Alhamdulillah Rabbil alamin geus patepang euy kumaha da bang alhamdulillah damang yuk kuat perjalanan teh geus ieu mangga tarik aduh alhamdulillah yuk perjalanan teh iya ya naon sebenarnya ya ieu teh para rusing di lembur teh di ditu di leuweung terus si ambu da pamajikan kuat ambekan wae apanan da teu boga usaha usaha ge ngan usaha ngan kitu doang usaha ge musiman usaha kurang mapan iya maksudna mendatangkan ieu pasti aya perlu ya aya naon maksudna tadi nama kieu kurang teh sugan aya pagawean naon gitu mun bisa mah urang teh hayang tatanya euy ka batur sugan boga kenalan di mana-mana sugan boga gitu katanya orang geus pusing yang geus poek hirup urang kieu wae mah lamun rek tatanya mah rasaan mah di dieu aya tah geuningan ari aya mah aya gitu kakang boga kenalan lah gitunya cuman kalau di daerah mananya soalnya ini geus lila geus mang tahun-tahun tara kadinya deui gitu aduh lamun arek jadi anter iraha siapna ieu mah siap ayeuna oge ya masalah siap-siap urang ke urang nempoh heula jadwalna lah gitu istilahna bisi ke manehna keur eueuh gitu dah ngomong nama cenah nama dang geus bagja cenah mana geus loba nu yo gitu loba nu tatanya ka geus loba percaya meureun ka manehna teh ya Kang cila siapna ieu mah siap ayeuna oge aduh ieu mah siap iraha oge ieu mah paling bisa ge penting meureun ka kitu ge penting ka ditu teh soalnya mun beurang mah manehna sok loba we manggil gitu namun siap penting dianter siap ieu mah bari hitung-hitung ngaso meureun wing di dieu teh ya heula we di dieu ieu mah kuat bagja kieu geus alhamdulillah usaha bener mah usaha teh usaha naon ayeuna teh ya usaha mah nya dagang biasa kos batur gitu nah cuman alhamdulillah bari seti-setikeun oge ada pamajikan mah campuran duit mah mau ngomong wae tah kitu kita geus 2 minggu can balik kamari pagi itu tah kamari ka tukang urang di iwan wae ku batur di bohongan batur ngomong di ditu kebon manehna padahal mah kebon batur urang gerak di kadek batur buset dengan lamun urang teu ngajeng mah eta ade ari di kota mah pikiran ulah malawung di kota mah pikiran malawung geus loba nu ditu eta mah suruh pintar-pintar urang mah gitu orang arek heuleuh heula ya orang rek eta heula teh teh mangkat ye liar lah nya teh sorangan goleran heula di dieu majikan mah eueuh meureunna ke pasar benar originalnya ganjilah ngalapan cangkeng minggu lah kalau sare heula tuh nya hari ingkup lah
Alhamdulillah kapanggih oge imahna. Tenang ari geus kapanggih mah rek hasil teh hasil mah kumaha engke. Tasik kehem lor keneh wae beunah meureunnya empuk meureun kasurna juga keboki ieu mah ieu cenah mah bantal manggih kasur beunang mah teh hari silain es di kagenahan tepuk pakai pecing manten bukan itu teh. Aduh, ya. Ngerahin. Di uing mah kasur. Nyaho buset teh ingat. Bantal pakai daun cau di kuring mah. Ayo orang kan mandi luarnya itu kali itu ke kamar mandi we, cibung itu lah. Rek mandi heula orang mau mandi luar itunya. Dan kayak ini orang ya, ayeuna urang ka ditu tatanya ngan duit. Ya, duit mah, salah. Ayo. Amplopan. Nah, dia berekeun saing sabaraha-baraha mah ke baikeun yang gini gitu. Tuh. Juga itu lah kamar mandi tuh. Aing mandi luarnya. Kehen ngomong ngono. Mandi luarnya. Ayo bro ayo. Cuma sendal tadi ka dieu. Boro-boro sendal dari ditu mah sendal. Apa kita? Blangsak pisan. Dah make. Kieu makena Nyaru halus si sendal ieu. Ieu leumpang ieu teh. Bang lah. Kuning kos kieu jadi nake jalan kot lungguh dengan kieu. Kampung saya ingin kieu. Iya nyaru. Pancen sia di dinya yang maju usaha. Aing bawa ka dieu nya wae tempat kos kieu aing baheula lebih poek kieu. Sayangin kot kos kieu tuh. Nah eta mah kumaha ayeuna tuh kagok seutik deui nepi di dinya arek nuturkeun hayu balik deui hayu. Kumaha? Jadina Panceg ieu mah hayu. Arek hayu. Ayo ari mun arek. Kos kieu kudu temu sieun di dinya di tukang lampangna. Di arep nih Barang. Ayo. Tuh, jalan aja letik kieu. Geus sih jadi arep aing tukang sieun mah. Heuh, tuan cekelan kieu. Cicing. Kot sarieun kieu ieu teh. Jalan Mana ieu? Ada dua jalan. sama. Tadi ieu. Dia Salah deui ieu. ayo geus bener kan itu ayo. Ayo, untuk dia di kali itu ayo. Cepet. Ampun paralun ka Gusti Maha Suci. Mur nyang kasturi hadir Ki Ulah naon don? ieu teh biasana bulan belum wae aya naon Ki? Pugu ieu hate aki teh geus rada beda, rek aya nu dongkap ka dieu dukan di belah mana-mana. Keur mana maneh? Nuju dihareup Ki. Kade ya hate aki geus mulai beda, ulah jauh-jauhnya. Sumuhun Ki. Kini sauran ku aki. Muhun. Nah, sok Beli bade ka hareup deui nya. Assalamualaikum. Salam. Coke nih. Kakak. Tuh. Oh. Iya, tempatnya. Iya tempatnya tuh. Ayo. Sieun.
Yuk gimana yuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Kening iya anu ditunggu-tunggu teh aki geus mulai ngeretek teh geuningan alhamdulillah. Anu dimaksud sing kuring teh tah ieu jugrugna. Lain ieu ki. Boga babaturan ti leuweung manehna. Ieu teh cenah hayang ieu cenah hayang tanya cenah maksudna Saya tentang kehidupan lah ini sok kali kali. Kali. kan wayana urang ditinggalkeun paling urang nungguan di hareup di ditu gorowok we lamun geus anggeus mah ada nya Ya kayak asesen aki di ieu keung gede sauran nya sok aya akhirnya dinya tah Kenalan ki. Ayo sok kali. imang geureuy nya kinya Ayo bangga. Assalamualaikum ki Waalaikumsalam. Aya paniatan naon datang ka dieu jauh-jauh di kota. Uyuhan daek jalan geledegan kieu. Puting-puting. Oh, kan abi teh niat hoyong ka dieu pisan gitu ki. Terus Abi tayang mah ti leuweung kulon jauh apa meureun aktif leuweung kulon sami geledegan leuwih geledegan kos kieu abi nurungkut tadi oge ngan abi niatna ayeuna teh abi hoyong ayeuna mah abi hoyong pitulung we kitu ka aki sugan jeung sugan usaha abi teh heeh maju deui gitu. saha ngaran teh? Nami saha? Boding Lesmana. Geus kawin. Alhamdulillah entos. Pamajikan ditinggalkeun di itu mah di leuweung. Entos 2 minggu leuwih abi teh perjalanan ti leuweung. Lahir poe naon lahir teh? Lahir poe Minggu. Minggu bener. Adeng. Pelan ko abah ko aki amalan maneh ieu ulah henteu tadi gawean dibaca geus kabaca aran maneh boding lahirna poe Minggu amalkeun eta ulah henteu ti aki eta nya Ieu teh diamalkeunna kumaha ki? eta tiap poe Minggu puasa maneh kosongan beuteung. Oh, Geus tong yang naon di kosongan beuteung we. Tuki ada kitu mah. Nuhun. Alhamdulillah gaduh rezeki saeutik. Naon ieu teh? Terus tarima ku aki. Alhamdulillah. Aya milik rezeki saeutik. Nuhunkeun we dieukeun nya. Nuhun alhamdulillah ieu ditampi ku akinya. Dia paniatan hajat-hajat sing ijabah. Ulah henteu eta tah amalkeun puasa. Kabaca mah bisa maca teu? Kabaca. Heeh, baca ke nya. Geus kitu mah. Adon, jang, hadi jang. Coba. Mangnyanakeun cai ieu ya. Nuhun coba ada perla. Ka dia. Iya, Bah. Coba. Ari maneh? Cai bawakeun ka dieu jeung gelasna, meuli jeung eta na galos ka dieu. Bah. Jeung gelas sama gelas teh cenah dia itu. Ampun. Balik pisan kita teh. Asisten eta teh ki. Oh, dan api dah teh. Kuring di situ nya. Nyawa kita mah pemikiran naon berarti. Ketika pakai gitu-gitu ya. Ieu bacana sangu beueuy di alaan kitu meureun ki. Oh, bisa baca we. Oh nya. Pokona kitu. Mesti kudu tanya deui. Oh kitu ampuranya. Berekeun. Tah, letra. Nuhun Kang. Kita lepetin nya. Mohon mangga. Rencangan abi aya di payun. Dan nuhun ki. Nah, gitu jadi geus tok katanya deui bisa macam amalkeun eta gawean guragi ngosongkeun beuteung. Nuhun. Abi
langsung linggih atau binya Oh, mana rencangan? dipayung cenah. Adon. Jangan. Saura na rencangan aja tidak kadir ya. Ayo kira ya cenah. Iya cenah babaturan bade uli. Oh, nya kenapa yuk? Oke. Kalapat ke dong. Salam. Kumaha? Alhamdulillah geus beres. Tuh cenah ge geus beres mah urung-urung. Kasih ngurungkeun ade. Aduh, nya mudah-mudahan lah. Iya lah. Kumaha na? Langsung linggih we. Nggih, ngoreng wae. Ayo. Jadi eta di papakeun dah. Wae si Adon. Terun. Sok eta kene. Ya, ini Turun ya. Cenah geus pareum geus berarti geus beres. Sok kitu we di aki mah pesan di aki kitu. Itu payung atuh. ayo. Geus diberekeun. Oh, merekeun doa naon lagi. Aduh. Linglung tak jelema salah. Linglung tak sia lah akan tak sia. Aing salah ngerestuin jeung jauhkan. Naon itu teh? Alhamdulillah ditah. Amalan. Naon sih eta? Amalan. Heeh. Oh. Ayo. Buat ngajak muhun jalan teh euy. Lulus. Gak suka gas grab Sunda Paguyuban asli dari Karawang, pimpinan Bapak Dasen, aduh kasih Bapak Dasen.